wah aji kacau. Datang sieu mah kacau aing. Kacau kumaha? Moal balik moal. Moal balik kumaha? Beuna mah aing teh yang ngeunah hirup teh euy. Datang sieu mah moal balik anjing moal. Moal balik kumaha si eta? Aing teh apa? Teu. Budeg anjing. Boting geus cager. Moal awut-awutan acara teh sieu mah aing nyaho budeg cenah anjing. Budeg goblok aing nyaho cenah teh. Aduh, nepi ka kiamat ge mah cager-cager. Tiba lagi siapa di Ciwaru ge budeg dulu anjing. Ngawayang di Ciwaru ge anggar budeg. Ayeuna ge moal cager-cager. Kita nanyakeun ka aing, saha nu maot aja. Bapak maneh maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kunaon maotna? Liper. Ubaran atuh kututut. Moal teh kitu anjing komo enak tutut aya kaosna. Nyaho aing geus kututut anjing. Aduh api-api ngawulang. Padahal ceulina teh ngaguru gitu. Ngaguru we ceulina teh. Pasti gitu. Kiranya bisa majarkeun aing bohong geura dengekeun ku sia. Aduh, budeg anjing. Nyangakeun semah pangabakeus Gusti diterima. Bulan tuh. We bener. Cek aing oge anjing. Percuma Gusti, percuma tong dijawab. Mending meser obeng. Yang naon tuh? Keur naon obeng? Rajok ceulina tuh man. Ya teh merong ka aing raja merong. Merong ka aing. Minta tulung ka aing raja tempo ku sia. Ning hare-hare eta. Tempo da acan teh teh tempo heula. Geranya nempo. Ya. Geranya nempo ka aing. Ya. We merong tuh. Cek aing oge nya merong ya. Aing mah nyahoan. Aing teh asuk lalajo dina YouTube. Aing teh nyahoan dina Nampa-nampa teuing atuh. Anjing. Sungut nepi ka bau bangke geus teh. Geus kahakan bangke teh. Insyaallah. 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 Kahakan bangke insyaallah aja. Aduh ya anjing. Aduh. Halo budeg. Amin mudah-mudahan. Amin. Insyaallah engke upami salira atanapi abdi nuju rine insyaallah bakal sumping ka salira nyaeta kanggo diajar ngaji. Aduh. Da kalaresan abdi teh ayeuna teh muka pasantren. Lan? Mohon. Pasantren. Nah. di Garajati pasantren nyaeta pasantrenna namina Sari Rasa jika rumah makan anjing gitu. Nah pasantren tong ngaheurekeun pasantren sanes paskibra pasantren alhamdulillah ayeuna teh ulang mohon murid nate ayeuna teh siswana atanapi santriwati nate ayeuna teh seueur pisan di etang-etang ku abdi nya eta dina kalkulator oge teu mahi margi santrina seueur pisan ayeuna teh tos aya alhamdulillah 3 jalmi si anjing 3 loba si mohon 3 jalmi dan nu 2 mah pun anak nu hiji tetangga menang maksa. Nah. Teu menang mayar. Gratis. Di pasantren abdi teu sakali-kali nyaeta ngajual meulikeun ayat-ayat pangeran kana barang anu teu sapira dilarang ku agama. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir anjing. Allahu Akbar, takbir. Eta ge takbir anjing. Numulkeun kepercayaan keimanan leuwih leket keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Timul katenangan. Ngadengnya takbir sia mah jadi sieun di babu. Meni kasar sia eta mah. Kitu takbir teh sia teh. Nah nenek. Teuing mah sia amin. Abong nu budak antep
teu meunang ngajual melikeun ayat-ayat kana barang anu sapira teu meunang nonna tah upami kanggo tuangna para santri mah santri diwajibkeun nyenak beas 2 karung 2 karung jadi nu hiji nyata kanggo fakir miskin anu aya di lemur margi santri-santri teh kudu diajar ngeunaan sodako margi jelema nu panghade-hadena nyata jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea jadi santri diajar sodako nu sakarung teh bagikeun ka itu ka fakir miskin hebat ngan kaleresan di kampung abdi teu aya nu fakir miskin iwati abdi wungkul saya tahu mah bisa we jadi eta beas teh kanggo abdi jeung naon sia lebih ke atoh gitu miskin saya tahu mah insyaallah bawa balik anjing jadi diam kulan teu ngomong tah kudu teu ngomong mah dengekeun ku sia tah hakan anjing alhamdulillah ya Allah geus lohor deui si goblok aing mejus disangka bedug aduh nah anjing bade naon ieu teh Gus iya pangna diangkir teh aya hal-hal nu baris ditepikeun leres naon teh Gus ya Gus cik si teh goblok Gus Wungku mati teh atuh teu ngeunah semua sawios nyaeta kaula teh bakal init ka nagara Amarta wayana tuturkeun aing kaula rek nyokot jelema ngaranna Astajinga atawa si Cepot kanggo naon geus teu loba tanya ini teh tuturkeun aing sae mangga mah ayo ini sare ini teh mangga